Aya wae sakodet kudu diajar bahasa Inggris. Selamat pagi. Good morning. Selamat malam. Good night. Selamat mandi. Good jubar. Gitu. Wah, itu mah kamu teh. Caprak. Iya, non gitu. Jam. Clock. Jam 1. 1 o'clock. Jam rusak. Klok. Oh, kalau nyari bareng deh. Ya bener oke jam teh. Panjang, long. Tangan, hand. Panjang tangan, nyolong. Ya, hati orang. Berarti jauh beda ya Sunda jeung Inggris teh. Deket kieu Jika orang jeung si itu deket, tapi deket geus jadian Di wae ya. Hot, panas. Spot, tempat. Hotspot mah orang terbuka kuota tuh. Oh, itu jauh beda berarti. Hot, panas, spot, tempat. Hotspot terbuka kuota. Oh, bener. Sarua yang bahasa Sunda teh pinter ini Assalamualaikum. Salam. Kenaon, Mang? Tinggal ada tuh orang mah belajar bahasa Inggris. Bisa tuh bahasa Inggris. Sakieu mah bieu setengah jam acan geus kahapal tapi sina tuh urang. Ini soang tes bisa teh. Kok soang tes babi. Gampang. Bahasa Inggrisnya baru. New. Bahasa Inggrisnya senda baru. New era. Bahasa Inggrisnya kopi. New ruput. Bahasa Inggrisnya minta duit. New gunkeun. Bahasa Inggrisnya labuh. Nyungsep. Bahasa Inggrisnya Kode soke. tamu. Hah? Tamu. Nyuguhan. Bahasa Inggrisnya karesep orok. Kalau seporok mah eta mah kalau seporang oge. Nyusu. Ya, bener nyusu. Ngena. Nyusu enggak pernah dikit sok ya. Oh, Ya, bahasa Inggrisnya ditagih hutang. lagi utang. Nyumput. Nah, nyumput. Sok ayeuna maneh mun aya nu nagih hutang ka ieu mah. Oh. Maneh naon teh? Bener. Bayar odak dah siap. Nah, nyumput aja. Tuh man deui. Ya, bahasa Inggrisnya minta duit tak kolot. Semuanya sih. Bari Nah, nyusahkeun. nyusahkeun. Kalau kese dengan duitna. Kalakuan dah. Sok manis ya. Ya, bahasa Inggrisnya tinggalkeun pacar. Nyurucun caipan. Eta bener.